Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasadu ariya eta bab hasud hartosna dengki. Wari itu hasud teh taman ni zawali nikmati eta ngarep-ngarep kana leungitna nikmat anil ghairi ti batur. Wa matamani mitlima jeung anapun ari ngarep-ngarep kana pantaranana perkara anu tetep ieu mah teh lil ghairi aya di batur. Ayo sama tadi ngaranan itu mah gibtotan kana ngaran gibtoh hartosna iri. Walesat jeung henteu itu iri bimadmumatin eta anu dicela anu dicawad. Balia balik tari itu iri matlubatun eta anu disuprih li anna lantaran yen saestuna itu iri sababun eta jadi sabab liktisabil khisoli kana ngahasilkeunana pirang-pirang perkara tingkah alhamidati anu terpuji. Walidha jeung kulantaran kitu qala parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mukminu ana dawuhan al mukminu ari jalma mukmin yaghfitu eta iri itu jalma mukmin wal munafiqu jeung ari jalma munafik yahsudu eta hasud itu jalma munafik. Wa asbabul hasadi jeung ari pirang-pirang sababna hasud salah satuna eta aya tilu. Al awalu ari anu kahijina bughdul mahsudi eta mikangewa ka jalma anu dihasud di fadilatin karena pangleuwih dhaharat anu dohir ieu fadilah minhu ti itu mahsud au nikmatin atawa nikmat sako anu minuhan hak ka itu mahsud saha Allah si Allah sako anu minuhan hak kana itu nikmat sallallahu si Allah ilahi ka itu mahsud. Atsani ari anu kaduana tafawukul mahsudi eta ngunggulana jalma anu dihasud fil fadli dina pangleuwih bihaitsu ya anjiju ku sakira-kira apes saha al hasidu jalma anu hasud anil wusuli tina nepi ilahi kana itu fadlun. Atsalitsu ari anu katiluna syuhul hasidi eta pelitna jalma nu hasud bil fadhaili kana pirang-pirang padilah pangleuwih. Payasudu atuh hasud itu si hasid kullaman ka tiap-tiap jalma nala anu ngeunaan hukaituman naon khairun kalusan. Waladzi jeung ari anu yudhibu anu mata kaleungitkeun itu ladzi al hasada kana hasud minal qulubi tina pirang-pirang hate atamasuku eta nyakel pageuh bidini kana agama. Wa mulah adotuma jeung nilik-nilik kana perkara fil hasadi dina hasud minad darori tina kamadaratan. Warido jeung ridho bil qodoi kana qodo wal qodari jeung kana qodar. Wa mimma jeung eta tetep tina sawarena perkara waroda anu datang ieu ma fi dzamil hasadi dina celaan ka jalma anu hasud qaulun nabi ari dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al hasadu yaqulu nyaeta dawuhan al hasadu yaqulu. Al hasadu ari hasud yaqulu eta ngadaharan itu hasud al hasanati kana pirang-pirang kalusan kama taqulu teu beda saperti yen ngadaharan naon annaruseuna al khotoba kana suluh anu garing.